hirup tong ancrub karena takdir batur, yang hirup mah geus takdirna satakdir. Nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung korong. Nu kadua nu kuring-kuringan dina jero kuring, nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung mah karung. Bari ngapal dibira korong jeung karung. Naon ieu karung? Wadah runtah. Saha nu jadi wadah runtah? Tah, ustad teh wadah runtah. Kades teh wadah runtah, kadus wadah runtah, BPD wadah runtah. Palebah mana wadah runtana? Nu deok, nu sengkong, nu bodoh, nu boloho, nu ecerik, nu teu ecerik, nu ejide, nu rujite, nu cuaeun, nu ngewaeun. Lamun ustad nyekelan agama oncoran kabeh tong sok dipilihan. Mangsa bodoh si itu rek resep, mangsa bodoh si itu rek ngewa, nu penting agama geus nepi. Beres. Mata lamun ka kuring aya nu ngomong, "Hei Ustad Karung," berarti si eta runtahna. Ya. Kades oge lamun teh mah ayeuna aya bapak kades hampura eta teh karung. Nu bodoh, nu boloho, nu ecerik, nu teu ecerik, anger sebagai rakyatna anu kudu dibere panyalindungan ku kadesna. Bener Bu? Heuh, ta eta ngaranna pamingpi. Mata kuring-kuringan di jero kurung, korong jeung karung. Ngalusan awak soal babari, kulit hideung hayang bodas, meuli skincare. 1.250.000 produk NASA. Eta ge lamun kabeuli bersih bersih, bodas bodas, glowing glowing, cek orang Korea glowing sote, cek orang dewa pan hinyai, buka tiungna banget bodas, punuk renge, geblus karena berumah tangga, skincare ka bedak dengan sanggup hente, akhirnya banget bodas awak begu, keanginan TBC, paeh, eta melaan gelis nepi ka nyiksa maneh. Padahal Allah mah geus netepkeun hirup mah sok we tarimakeun. Dek nu hideung, dek nu kitu, dek nu kieu, ai ku Allah geus dikirim jodohna mah teu burung payu. Malahan cing teh mang naha ka wijeun nu hideung genah. Nama geuje genah, bangsat kieu teu tulus. Cing teh naon urusan bangsat jeung hideung? Heuh lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri. Pugu bangsat ngagajleng, naha asa disampeukeun huntu eueuh beungetan. Tah eta teh jiga heureuy, tapi lamun ku Bapa dibongkar disebut hikam. Ai hikam teh hikmah, matak satiap jelema boga hikmah masing-masing. Dek hideung ke, dek sangsara ke, teangan hikmahna. Jelema sangsara hikmahna gede kasabaran. Jelema beunghar hikmahna kudu daek sedekah, kudu daek infak. Jelema nu sangsara teu dititah infak, teu tidak sedekah, nah apan teu gablek. Ieu teh ngaranna hikmah. Jadi ngaran-ngaran hikmah teh aya eta ibu ieu pangaosan. Teuing hikmahna mah teuing beunang, teuing moal. Lamun jelema dagang hayang untung, jelema tani hayang hasil, jelema ka dokter hayang sehat, ari ibu pangaosan hayang naon? Nah memangna dieu eueuh gitu. Mangga deuk neangan alasan naon. Lamun ceuk ibu hayang ilmu, nah maka jeung kudu jig-jig datang ka dieu pan di dieu kana ka para ustad, para kiai nu jelasna mah hayang panggih jeung urang. Ngaraku so hog atukeun bae tapi susuganan ilmu meunang ngan geura tanyakeun ka bapak ajengan, bapak ustad nu aya di ieu tempat, naon tugasna ilmu? Ternyata Allah nitipkeun ilmu kana awak ibu, al ilmu nur, supaya ilmu jadi cahaya. Tapi naha urang geus boga ilmu tapi hirup poek wae.